budidaya jahe sistem bag culture panen tiap sasi. Assalamualaikum, patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Ayeuna abdi sareng rekan bade ngadamel media tanam kanggo budidaya jahe sistem bag culture panen tiap sasi. Dina sistem bag culture ieu media atanapi wadah atanapi pot nu dianggo rupi-rupi aya polybag aya galon. Tah nu ayeuna bade dipidamel nyaeta nganggo wadah tina karung. Karung nu dianggo di dieu nyaeta karung tilas beas. Tiasa katinggalnya beras bulog cenah bacaan lagi. Ya, mangga dikantun heula abdi ayeuna sareng Bapak RT Idan sareng tim-tim anu sanesna bade midamel heula media tanam. Hatur nuhun. Mangga dipancuan teras duy karengse. Yuk, berangkat.
Alhamdulillah proses ngadamel media tanam kanggo budidaya jahe sistem bag culture sesi nuka hiji sakedapi rengse sesi teh ieu kenging kirang langkung 100 polybag 100 karung dianggona karung sembako 20 kilo nya nu alit. Oke, kanggo sesana penginten di garap di kerja di dinas sanes waktos. Hatur nuhun kanu parantos manco di payunan desa Mulyasari YouTube channel dugi karengse. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Kanu tacan subscribe mangga diantos subscribe na. Sapunyere pegasimpai paturai patapang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.